Sampurasun. 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 Alhamdulillah wa syukurillah kalayan kodrat irodat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Kalayan pitulung anjeuna kalayan rahmat anjeuna urang sadaya biasa ditepungkeun lamun ditepangkeun darah. Pak Amrok jonghok dinaral gangadahuk naneng euis sareng cek jejer. Sate acara sawera panganten dilaksanakan panginten ranggung ti payung urang doakeun kurang sadaya ieu panganten teh cing sakinah mawadah warahmah. Amin. Cing surang rezeki ku Allah Subhanahu wa taala, rezeki lahir rezeki batin. Pikeun pibakaleun hirup di dunya sareng di akhirat. Amin. Amin asa kali Amin. Maka atuh saparosna nyangkolong kana waktos ieu acara sawera panganten urang kabeh. Duh aduh jimat awak kembang sosa ibu sareng rama hidup teh anyar panganten nu tepung rahayu nitih wang cik nu mustari tata harek ingin ditang nyorang lakunin hidup kahirupan rumah tangga babarengan anak yang hidup doa cing sasuka cing saduka laku hirup kudu hati-hati kudu apa karena liliran ngamudina masih hadir toleng perahu laju kalayan tiki murupulo kabacaan di palang rahayu dan tujuan ibu sarang rama amanatkan reki minangka nama Mekah gelisik dangkan hidup ibu sarang rek mere pepe kahibu dede jerohiru sauyu bisi teka pipit rizki bisi teka ala baja kacai cing jadi santri kadara cing gekoso masih nyut runtut gadis-gadis dikawin ayeuna pisah hidup nuturkeun caroge ibu sareng rama rek mihal
masih bisa Romawatna masih bisa romaksa cing wawuh katantung inesuna cing dalit jeung sanubari cing panggih jeung jati diri titis tulis tiang widi kersana ti maha suci sucikeun atin wening sucikeun ucap jeung lampah nuju ka akhlak tuturakeun api dawuh Rasul gelar Nabi akhir zaman Nabi pilihan hirup huripna ti Gusti wiwitan anu sahiji ya Allah Rabbul jati diri nu hakiki tetes tulis tiang widi cing kubuat maha suci cing agama kemaha suci papaya laratana pribadi sujud syukur katin eling sarere aduh amin ya robbal alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.